Kang Tuan gada. Awas kadang-kadang siapa bawa labuh kutarikna gada mui. Kade kabawa tenaga. Konsina kuda-kuda heula kudu pageu. Masekon. Kuda-kuda, ya. Masekon. Langkah salapan pake. Berat ka dieu ngalangkah ka hareup seutik. Contohna, sok kuda-kuda pageuhan. Ieu Sing pageu, sing masekon. Siap. Ada sana apa di pageuhan teh mah? Hop. Wah. Sing man. Pageuhan sekali oge. Pageuhan. Hop. Iup. Halus. Potong seuri sia. Halus teh. Woi. Acan. Acan atuh. Acan. Woi. 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 Iwak. Tenyo lompatna musuh di mana? Di mana datangna musuh teh? Siap. Woi. Woi. Ayo. Woi. Halus. Halus. Hujan teuing baru bisa belenggung. Da eta napasna ditahan. Aduh. Sok ayeuna tenyo aing. Sok teungel gada aing. Sok. Woi. Satakarna teh nya. Iya. Udah salira mah gede. Ulah nyeun alasan sia. Lain gede jeung leutik na sok. Teori mah beunang. Woi. 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 Lamun geus kieu ulah cicing sia. Tapi beurekeun gada contohna toh. Woi. Ulah. Mata kula Artinya geus kakonsi ieu. Woi. mata kula digeum eta teh. Aduh. Kariwe kamu semua tarikan teh bawa teh bencar hulu. Tilu tahun dulu coplok. Borokan. Hehe. Goreng-goreng getaran. What you? Why you wait? Cukup. Cukup. Alah. Lulus ujian teh dah. Ayeuna lompat. So, Lompat kumaha? lompat. Tuturkeun lompat aing, kaudag lompat aing hartina geus saimbang jeung aing. Nu salina mah lekahna gede, pokona tuturkeun. Kan kudu nepi ka finish. Kuna gada. So, Aduh nyampurkeun tadi salukan. naon Kang? Ya, cekap dia. Pulang ditu. Misalkan tingali we Kang. Di dia. Eta Nah, siapa deketan? Oh, ya. Siap. di dia setarna ya, awas. Di mana katuturkeun lengkah aing bareng datang tu kana badana beureum anu dicecepkeun ku si Cepot. Eta finishna. Oh, kalau itu ya. Dia tetap finish. Finish nu aya bandara. Apa sih finish? Kanten aneh. Manuk seperti burung walet. Finish sama tuh. Di palototan. Ai molotot teh paur aing dulu. Nah eta dilonyeng we. Ngalonyeng sia. Tuh. Sidik tuang. Jempe atuh. Sidik tuang rangka menyaah teh. Siap. Apa? Siap.
di mana aing geus nyebutkeun 3 terus barang mereka lupa tuturkeun aing siap Kabelecak. hiji oke turun ke hiji Kagak gigi. hiji Awas. 2 Awas. Karena dia kayak pegang tilu berarti teh. 3 oh salsalina kita geuleuheun saya itu antara seri mana Awas. digoda kitu kitu bau deh Kejam aja nama. tilu Dah makan udah teret. Narika pondok dan ditinggalin. lajeng Satyaki kagungan aji kidangkan sana bisa lompat ngaluwihan naon Doh, iya ini. dan merah kingkang ngawatek aji ngawatek aji kidangkan sana kidangkan sana lir malam tu meraping api saci domatu sakasap nyata Satyaki luar biasa lompat wah kayak gitu Satyaki itu nya geleutik tinggali nepi ka wo anjir Oh, letik-letik. bulut-bulut dari itu Buntet-buntet tuh itu. hebatna Satyaki teh eta Eta. kamu musuh berat-berat teuing manehna mah mundur gitu kawas domba Oh, tidinya. sarkawan duk Eta. ayo Kidang kacana teh kan. bejana sireng tarik lompat Oh, bejana. eta ku bejana wae atuh pan paparangan teh ngapa we Eta dina Agustus gini. Oh. Juara wae itu tadi. menang wae gini-gini Agustus ai lari sireng Lari. Di RW genep teu menang wae gini. ai sireng kumaha teh menang lari teh udah kulit masak motong ai batur maka itu mui ai ngan itu goblok Yang musuhna dipilihan nu bare suku gitu. oh bareng jeung juragan Bima tuh kana bandera beureum naon break lupa aing aya nyaho nya masih lain nyaan teh ngomong teh sok naon hadiahna lamun nepi ka itu iket tah Pikeun. mung tara diseuseuk ye ngawirang batu teh sia mah maunatna make iket ieu teh deuleu kumaha pinjam injem sok dibere wae siap hitungan tapi Hitungan. kumaha lamun dewek teh ibu 3 siap tutur ke dewek sok Sok aja. Bejana juara RW teh nya. anu beureum mah anu beureum ulah mana wae teh tuturkeun aing sia mah sok kitu aing kadinya sia ka warung kade sia ulah ngahianat aing hera Sing serius. usang hitungna dek kusiling dek dewek didinya asa komano ya Sok. hiji Wah, geus jengkat. oke Geus 2 Geus ngajengkat wah. 3 terus diabrik-abrikan teuing Capek-capek. lumuruhan moal aya bari nanya antep Terus. Naon kan teh? lamun deukeut dipaedo gue ngerakeun sia teh nya Apa bodoh? tidak hana capek aing gitu kaayaanana oh di pihak Kurawa nyaeta Buris Rawa
anu nampi pancen jadi senopati alit-alit cicing tipalik kaler dina cacapit urangna dina gelar perang sinuke ngawakan jangkung gede simar dada iya ike halu mampah buris rawan ya. Si kepedang tafsir kana berita rasa kana limoy. Raka Prabu Suyudana tenang boy ya acur pihak Pandawa. Ya. Kalahkan udah nuntutan ketika terjadi mangsa kahayang kesatujuan sok nuntun Raja Wisuna kumaka bayungan nasangkan waka hujana kumaha tulunganana sangkan ulah ingkang ngalaga
pati alit-alit mimpin para prajurit anu ayat dina cucupit kurang dina gelar perang sinupit kurang ayat ti palih kaler ya kebeneran pisan ayeuna sifat menegara pilawanan aing Satyaki anu ngajenyeri ka aing ti bageula loba ngaledek dina waktu aing katarik kataji ka pati-pati ku Subadra nu dikarepkeun si Arjuna paeh ku guruna aing bogarana Subadra geulis parantos papayun-payun antawis Pandawa sareng pasukan Kurawa oge kairing ulah dia bala tamtama tuh ieu Arjuna parantos ngabar panah atuh Rasidrona oge anu aya di tengah anu papayun-payun sareng Arjuna leres parantos masihan kode panah dikaluhuk ditemakeun Tandara Bratayuda dinten ieu ngawitan deui. Panah Dorna sareng panah Arjuna di awang-awang mimuekeun sorak. Nyaeta anu kasakseni ku wala dia bala tamtama ti dua belah pihakanana. Ku nimulkeun sorak ieu Tandara pikeun saling serang. Batur, iya. Maju. Ayo, siap, hancur siapa ieu Pandawa sombong sampean ayo sia sila depan aing woi ya woi ya
karena yang menjadi tentara teh gitu ya Pak. Nempok getih teh aing mah telu beraja. Naon itu lu beraja Kang? Jual reye hayang dahar. Ieu mah ti pihak mun geus teu aneh euy. Wah, Kang, da rasikona jadi tentara teh. Mimitina mah nepi ka utah aing basa mimiti berata yuda. Oh, kitu Kang. Nempok bangke eta getih biji tina urat-urat sing berebek. Akang Ayeuna kira. mah geus teu pati aneh. Geus biasa deui meureun Kang. Moga-moga hei barudak ngora nu bakal datang. Tulang tongong negara Lain saeutik nu mati teu kurang anu korban bener. di medan juang keur araranjeun keur kasejahteraan anjeun ke kahareup. Anak incu. Pek cenah nyayang nilai-nilai juang dina dada teh. Sing nyang karu. Usian kemerdekaan cinyang karuk dina kolbu. Bener. Nepi ka kieu Berjuang teh gitu Kang. sanajan pihak musuh da kugu oge da jelema sarua atuh aya geus paeh we. Sarua we Kang. Gede. aya hati Ya, dikubur masal we di dinya lah. Ieu sayu lu kopral UNED. Ye. Ya, nu tadi mah kopral Apo mah. Walah. Oh, Ieu mah ti pihak urang yo. di pihak urang. Moga-moga pahlawan anjeun disebutna oge. Moga-moga arwahna ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh alo. Amin, amin. Anjeun mah aya guna beheung teuing kuring mah paeh teh dina golodog batu. Bate teuing kumaha. Dina puak paok atawa kumaha we. Beheung heuh da jelema. Da jelema bener. Anjeun mah geus puguh jadi pahlawan disebutna. Kabera negara bangsa teh eta bener Kang. Alah Haji Mustofa. Kopral Apo berapa? Ayeuna da aya keneh Haji Mustofa mah. Aya Oh, ya mah Haji Mustahil ini. Aya kade Kang bisi aya baturna kopral Ani. Naon atuh bari nage? Jauh keneh. Palingan mung milu da salah ngagusur. Satiaki motong ngerusak kalau dia meletang sama aing jahat. Sobat sama orang patutunggalan jeung kuris rama. Wah, musuh tiba heula ieu mah. Ya, waktu balitungan Satiaki. So, sakarepmu aku ladeni. Dipasakakan diksa kula beraja. Diksa orang yang pangucap. Sakula. Kula pawangan. Raja. Raja lalanap 60 tumpang sumantra hadira kurang pangaribawa. Orang dene mobrol katibaran pusakaku. Aja kaken bacot biadang suram merata jaya merata nyaka sabuk bilang tatu. Aduh tolong ampar tiga madua. Tapatan temen dina menang. Pada katara Iya.
Suna Kresna anu aya dina luhur kareta. Duh, ieu ge. Anu teras-terasan saling serang sareng guruna nyaeta Residrona. Sok Arjuna. Keluarkeun ilmu pada mujampe mamake. Keluarkeun wae. Winas tiker sayang tumampara. Duh, ieu ge. Ieu Prabu Batara Kresna barang ngareret ka palih kaler. Leres. Katingali Satyaki anu nuju di tinihan ku Burisrawa. Cilaka si Satyaki itu. Tos kaseret Gusti Batara. Jadi kaula nun kula kaseret urang itu. Memang hebat Residorna. Piraku kudu mampu hai kaula mah muridna. Tapi teu kitu ya. Tak moal ngumpulan mastaka ulana. Atuh kedah kumaha kieu we. Kinten-kintena Rai sangem nemak buuk akang. Duh, Ari maksud salirapan ieu teh perang kudu nemak musuh ieu der kudu nemak buuk. daya tukang Maksudna kieu. daya tukang cukur. Kieu. Upami ieu buuk pegat hartina keuna hartina urang sadaya teh bakal penak sareng kaunggulan. Laras bakal unggul peperangan teh dinten ayeuna ieu. Nya mangga teh teuing. Cabi. Ieu teh rambut sabuk akang. Mangga teh teuing. Langsung berat Batara Kresna nyabut rambut. Mangga palih itu sagede. Dah, cing. Ya buuk wakang dipanteng. Laras. Upami keuna hartosna unggul urang sadaya. Oh, papip kalesan. Hapunten atuh kaula nu mangga. Prabu Batara Kresna socana ngalirikak jiwa sareng katengen nyaeta ngalalempeng panah Arjuna ka Burisrawa anu nuju ngagalai Padmanegara kitu kayana paling itu segede paling itu segede Pilih kena kana pangamu. tah tidinya cobi apunten Raka Batara bilih kena kasalira rasikona akang pae mangga atuh tong dilepeng ka akang kana buka we sieun meureun Aya kecil. Pakai jarius. punten Raka Batara sok iya wah hebat jadi hebat luar biasa los lajeng Odar bangsat ayo sia nganya nyari jeung sanggup modalan aing teh nepi ka mana kasakten sampean Padmanegara iya Kera ojah ya. dinasti Kersayang tumampara Iya. ieu panah Arjuna anu ngabeles hatina kareta palih ti kidul abang kena Residorna guruna kakungan Aji Sirweda dan Nurwenda Sri Nurwenda itu kayaanana ieu panah Arjuna anu melesati paling kidul keuna kana tahta Burisrawa ya Kang. Naon kumaha
nasib dapat negara dulu itu luka teuing geus didengkek akang mah. oh Teu bisa ayo ngomong ada silung aneh akang atuh. tak itu dan aku jelema cilu Teu jelema mah aduh sok enak usaha. sempal tak-takna ieu buris rawa barang jubu saha-sahapat menegara rekatnya anak gada iya buris rawa ditinggang sirahna besar kukana modar ini Teu sapira. ya bisa jangkung gede gini burungnya keok bro Teu sapira geuningan mah. udah wah paling is Kade akang. paling Eta mun urang mah jauhan atuh. Hop 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 hop. Hop 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 hop. capok siapa ini Batur capek teh kalah silat itu. sorak kenalannya Boris Rawa gogor hidup Satyaki ya Akang. Ayo kitu. ayo Satyaki sadareun teu Naon gitu akang teu. baru kana manehna anu ngalehkeun teh meureun Burukanana meureun. teu punguk ku aing Boris Rawa teh di baledog hulunya Sarwana jeung akang. nu kieu nu biasa mah Percaya. Tidak teuing berdina tuh. ya Kang. aneh ojo jungka teh dulu Oh aya kitu akang sahanya Kang. Ujung pekat segala tah. hebat luar biasa aya nu suka anon bebela euy ngan teu puguh datangna ti mana Lah kitu ku akang teh ngan katinggal. jelas mah lempengan ti belah ditu ujung Oh kitu teh katinggal ku akang. da loba nu bawa gonewa teh teuing saha Wah di nu kieu mah akang bener. meureun di dinya teh tanda tanya we duka teh teuing Duka nu bebela we mereka. teh bodoh nu penting mah keok we lah Berjuang di medan perang. Rasidrona anu aya dina haluhur kareta Iya inggih. kengeng pujian Prabu Siyudana miwah para Kurawa nu sanesna da puguh memang atuh dadorna mah saha tiasa ngungkulan dina mentangkeun panah Arjuna mulus dina mentangkeun panah bisa nakis panah-panah ngaing nepi ka kabeh panah eueuh nu teu katakis ku Arjuna kerepa daulan teu nunutan sih teu syukur kade jadi kusir teh ulah Malaysia teh le saroja ngorbankeun aing aing kana nyami jeung beuki sama kade cing hati-hati Kade jupiran teh. gimana syukur hebat Arjuna hebat anjeun kaangkat harkat derajat aing kudu jadi anak Kan tenang sepuh. ku Arjuna Teu misle kadu murid teh mah. etas tapis dina panah teh saha nu dipuji dorna Dorna guru
cenah murid-murid saha Arjuna teh murid lorna heuh alus balik-balik kanan Kurawa kaing dengan rusak Kurawa mah kulaan ukur nyadap ilmu mana anu becus urang Kurawa nembakeun panah nepi ka tapis leuwih ti Arjuna aya aya Adipati Karna geura anu lain-lain anu nganukur nempo becus anu mulungan becus heeh kasep anu guguru Arjuna hampura cu guruna kaset amat teh hiji kolot anu kudu dipercaya pisan di negara Hastina da puguh tiba heula di negara Hastina diaku kurang Hastina wajar we situ pamamertahankeun ieu kajadian lain amat teh lain dek maeh anu jadi anak lain ngan ieu mah tugas jeung kawajiban salaku senopati tenan bejakeun ka swasta mah amat pangtukangna cicing jadi kitu sae mangga kulaan oh dapangna kikian di aing teh malah anu jadi anak anakan hiji-hijina sieun teh ka sakolakeun ya kitu kulaan nya penting teh sieun teh sagala kabeuli untung da kawina aing mah heula geus karolot cacak-cacak nu matak hinarkeun teh kawin ngora-ngora teh orang-orang paling hei Arjuna tadah ieu panah pusaka tina hiji panah bakal datang ratusan panah mun bisa nakis anjeun bakal kalengitan wala dia bala tamtama awas Arjuna panah hiji bakal ribuan panah Pakuana aya di mana? walah ade akal nah awas ya untuk kali itu betang panah sing balalesur itu panah nepi ka kawas manuk lu wah menipu kaos manuk ngabring dia geuning nya ngabrang na teh Kang Masya Allah eta teh makan dorna dulu aya kitu wah cing jarung ke bola tentara pihak di Panawan itu oh bener Kang wah kaseret deui kaseret ieu ada kaseret Kang kaseret urang ieu kade atuh Kang nah dorna teh jadi teu kempreng lah nah ari geura aing teh ngarti ieu ada sabelah biasana mah biasana mah pandora mah kempreng sabeula gambar sabelah apanya ke tas be lain kempreng dipalit tak saeutik teh baheula kugana mana eta teh misalah meureun aya mah cager meureun monya kempreng terus ada teh nya teh rusak galur teh situ Ayo maju anak, pulang lupa. Prabu Batra Kresna salik nyepeng les dihandap iya ge Arjuna mansat rada kaluhur leres nya eta maksad nyalametkeun ulah dia bola tamtama anu kaancam ku ratusan panah ribuan panah ti luhur iya ge ama apunten we ieu ilmu ti salira teh bade di wangsulkeun deui ama hapunten ama
pada saktina Rasidurna pada muji disapangkeunana kalayan aya panahan tiasa ngaluarkeun seuneu seueur wala dia bala tamtama pihak Pandawa nu kaduru kitu kayanana atuh Arjuna ngaluarkeun panah tiasa ngadatangkeun cai atuh wala dia bala tamtama tiasa kasalametkeun lami ti lami Arjuna karetana mundur kaseret ku mundurna wala dia bola tamtama ku ngamukna tes itu mundur Sang Prabu Batra Kresna nyata ngeureunkeun karetana Widi ti Arjuna maksud nepangan Bima sakedar Yai Bratasena dia bala tamtama anu gempar ku ngamukna ieu Bima. Tapi memang Bima anu diserangkeun sakatuh rupa-rupa pedang panah jeung sajabana. Nanging teu aya nu nyesa hiji oge sakur. Ya. Wah. Akang ku anda mah. Wah, aya naon ieu? Hapunten. Di tengah memundur wala dia bala tamtama. Hebat si guru. Potong tuh satu bulan. Saya hebat. Urang sadayana bakal pinanggih jeung kaansuran poe ieu. Ulah atuh. Jemuhun. Mung aya cara ieu. Cara naon? Hapunten. Ari dorna teh nu dipikanya nu dipika memeutna dina hatena ti lahir nepi ka batin teh lintang ti putrana Aswatama. Oh, eta nu dipika melang teh. Jadi jelaran Aswatama mah teu nolol-nolol ka hareup meureun duka di mana? Leres. Ieu. Akang teh aya we ide sakedik. Naon? Bisa urang bakal pinanggih jeung jaya. Wayahna kalemahan dorna kudu diala. Cara jeung katantuanana. Cara katantosanana paleti kidul teh aya hiji raja mamawa gajah Prabu Pramea tadi dinya eta raja teh lain nganukur milu perang tapi ngumpulkeun panah-panah anu rag-ragan ti wala dia bala tamtama ai maksudna mah keur ngeusian museumna. Gajahna teh ngarti aing ngaranna teh Aswatama. Aswatama sanes Aswatama. Rada ngawat sakedik. Ari putrana dorna mah Aswatama, ieu mah Aswatama. Hestitama. Hestitama atawa Aswatama. Tah paningangkeun gajah eta tuluy yai nyana kualat pasukan. Tadi mana eta gajah geus paeh minta supaya surak belah kidul yen Aswatama gugur. Estitama gugur. Eta we. Estitama. Bohong urut. Entok. Wayahna jalankeun. Dinu kieu hayang. Demi kaumuran urang. Ayeuna. Ieu aku tak lumampah kakang. Hari maneh atuh nutur-nutur warek naon? Da aing teh boga hutang. Lain ku nutur-nutur wae mun urang menjauhan atuh. Ini hoyong terang hoyong kacatet engke dina waktosna aman bulan.
di sejarah we Kang da. Cepot aya tugas keur maneh tah teuing Nah gini aja. aya jaketan mah lumayan Aya proyek aya pagawean da Kang gini. mudah-mudahan proyek abdi teh ulah yang ngarebut Ulah di seur sini. mau wae mau program aya teh abdi teh Oh, gitu. nya Kan. engke di mana Dorna turun tina kareta pasti bakal nanyakeun cenah meureunahnya Aswatama paeh Cing. kayak gitu taina teh Bima teh rek maehan Aswatama ngan gajah tama Aswatama tangke bakal ehar di belah kidul cenah meureun Aswatama gugur maneh oge kudu milu Milu. nyebut gugur tah lamun Dorna nanyakeun ka maneh cenah meureunah cepot bener manehnya ho Aswatama gugur tah maneh mah geuning bisa ngaleuwihan ngomong Percaya. tenang soal ngomong mah sok dileuwihan Ayo urusan ka bohong. lamun ka PHP-an duit dikurangan Ayo urusan ka bohong percaya. ayo soal ngabuhung mah siap lah iya ayo ekol mah da teu aya usungna jengkol aya Benar Kang Bos. percaya ka maneh mana puguh maneh mah jelema durhaka lain Pakai disebutkeun teu sama teu payus mungu di ratu teu layak aya di raja teu gini ge di pamimpin Daun Kang. Jomoni emangnya manehna teh pangeran Moni aing jelema hirup di dunya mah can puguh doraka jeung teu nya Oh, kabeh oge Kang. Ieu mah Oh. jalma doraka we Kang. biasana nu nuduh kitu teh manehna teh Eta pada sakit nu doraka mah naon pot anjing teh ulah ieu we Kagereneng we teu teu hati na. ngomong jeung hate sanggup bejaan si dawala tebih si dawala teh enak teh palih ditiun kemah Oh, tapi eta mah. udah kena beca di bulan ieu teh keur perang sak otak teh ka mana wae mah nya aya beca aya beca di Cicadas aduh Nah, tuh kemana wae curiakan. mun urang mah ini teh heug jeung ongkos Gahayang ka indit kitu nya pantes Bari Mode juragan Abimanyu baheula gitu. itu kadewe Bari ngalungkeun duit gitu Kang. naon geuning kebenaran ka dieu naon Sebutkeun jauh teh tadekeun kan. gajah rek dipaehan Naon maksudna bae? nu di mana ting nu di Sumatera ting di mana amanat ti Gusti Batara Kresna eta gajah teh ayeuna teh ngaluarkeun penyakit flu gajah Badak yang rek dipaehan. kitu naon maksudna kaayaan keur perang kita teh nyambung jeung gajah flu Banyak gaji rek dipaehan. saur Gusti Batara cenah balat apa lain cenah ieu mah karasa balat tentara pihak ti urang teh ti Panawa mundur aya teh sakti bedorna teh sakti deuleu Oh, lain beja. rupa-rupa kasaktian dikeluarkeun atuh puguh we da saluhurna ge tak-tak bawa dek kaluhuran sirah Arjuna teh muridna pek pikir ku seuing Pengaluran kesaran kan. teter jajaten ieu teh alhodak karasa atuh Munur ada munur ya. tah saur Gusti Batara di kidul teh aya gajah belah kidul Laki dua ada gajah. jual gitu la ilaha illallah tong mana karep we teh nyong eta gajah teh saruk ngaranna teh jeung anakna Dorna aicing anak Dorna saha Cing, Banwati jauh-jauh tuh ke Bandung. ini yang boga ing anak Dorna teh Citra Yuda sararea ge apaleun anak Komayana mah Dor ieu Dorceung Aswatama. ngaranna teh si anak Dorna Aswata oh eta da pripoli Aswatama Aswatama. tabula kidul teh aya gajah ngaranna Aswatama dek dipaehan ke juragan Bima tangke bala tentara nyorowok di belah kidul Aswatama gugur tah engke lamun Dorna datang ka Silaing amanat ieu mah kumaha cenah cepot saur Gusti Batara ieu umat ieu kumaha cenah lamun nanyakeun Dorna ka Silaing cenah meureun dawala ai si cepot di mana ayeuna bejakeun dewe teh keur usaha kitu teh Bejakeun ke Cirebon. nya keur nyebarkeun KB Kabeh. naon KB teh keluarga berencana ieu teh kumaha mun teu nyambung ieu teh Ya kan perang kan deket kabeh.
pokok nama lah nanyakan cina merenanya suatu apa bejakan gitu sakit tuh tak itu oh siap lah kali apa minta digosipkan suatu apa suatu apa gugur acan oke tuna lampah eta kacarios palih kiduleun Arjuna anu aya di tengah memang paling kidul oge nuju terang-terang seret sumeredan banting pinantingan wala dia bala tamtama semata itu kayanan aya raja anu ngaran Prabu Pramea mawa gajah anu ngarti nyokotan tumak panah jeung sajabana dina kantong-kantong gajah parantos pinuh ku rupa-rupa pakakas halu mampatina kendengane pun bendrong lah dia bakal ka Jojo Nagara bakal kawentar kemana-mana wisatawan di luar negara domestik leres bakal datang ke museum kula tantos kula geus leuwih ti 3 treukeun mun treuk seueur pisan kula kareta-kareta anu 3 geus pinuh ku pakakas perang urut-urut perang di Tegal Kurusetra ayo